Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Danga seni, aing masak eta kos kita. Ih, aing nyambol kodok ieu eta apa? Kentang eta jeung endog namek dama di jero, mesti teu boga sangu di imah batur papahare. Lagi diet gua mah makanan ieu wae ah. Awas tulang segala diet. Gua mah kagak makan sangu ini dah diet. Cieun ini gendut teh ih teh kos siapa tuh? Teman bu, teman Sakit, itu teman harerang bu, mas mah tebukin kos gitu mah harerang. Di lada sih imah biasana ke daang sajong goreng sangu make eta, make unak jalatah ku aing. Ih, mah lebaran kene mah tujung daging naon eta kos kitu ambu eta mah harerang. Sambal kudu gitu neng. Sambal goreng. Buru ah. Mun mas mu anjing hayam. Sing solat nyeri botak ah. Moalnya mencetanana. Hayam mas mah jeruk hayam mah jeung daging rok hayam mas mambu. Bongot sia. Lu babe kana budak teh lu teh tah kumaha kolot sia bere dang mah dang geus sih nawar-nawar wae lu teh. Ah, tidak berterima kasih teh aku kalau tipak nyamuk Lebaran deh. kene lebaran. Eta ini ngedahan naon? Sangu heula. Sangu teh sia geus beuteng lu ge. Mah itu orang mah yang Ah heula buru. mu ambu teman. Bu mas mah. Golis mau sia teh. Ih, muris budak teh ya. Ah, Beres ini ah. Saya jangan sangu nam. Bung gua malah kata gua lagi diet tuh nawar-nawarin sangu kata gua gendut kasih sati ah. Hah? Bung ini mah sangu isen gendut kasih sati. Ih, awak mah tuh. Pasti ke etanya diabetes. Nah, gua lagi mau kue mahal gua. Ih. Ada emang burung. Daang. Eta jeung endog tutut. Ngeres. Nah, hayang mah nyokot. Bung gua mah ah, Bung. Ini deh ini baru. Ini mas deh mah. Mana tuh ijot ah. Nah, hijau wae teh ah. Mau lebaran kagak beli kue. Kue lebaran gua mah lobaknya di rumah tuh gua bawa-bawa sedikit beyak-beyak ini. Aing teh loba kue teh disumputkeun manehna arowo. Ih. Aing kue mah kebagian ku manehna. Iya beres seni. Kue naon yang lu bikin na? Nu ke gaya stor. Ilok ini kue kota seperti mana ke kota nah ini lu mah. Ini mau di online mah. Ah, tuh anak gua malah duit nah. Ini mah yang online mau di kue nih mama, mau di kue nih di pasar mau minta resep. Gadis. Nenek poho ipat. Eta arek masak ieu, masak bihun. Uyahna eueuh. Belilah kalau habis. Iya, gadis anu belinya, hari tuh nya. Ih, nenek suaranya habis kayak gitu. Bukannya semalam udah minum obat. Geus, nenek geus minum obat. Atuh yang masa langsung cager gadis. So, aya wae ah. Emang cegah akan capek atuh langsung lada. Bertahap atuh gadis. Kayak orang habis konser. Ya buru gak meli capek. Meli capek tuh ah. Meli capek nenek poho. Meli uyah. Ya. Tuh arek uyahan ieu angin tanggung bihun, lauk asin. Lauk asin geus asin. Kan asin kasih garam, gimana sih? Duh, ipat kadang ipat. Nih, ya. Dengekeun. Meuli uyah doang nya, ulah jajan. Dina sore. Ya.
Gadis gak mau ang. Sama jajan juga Soalnya tuh. lotak. Sing teu mah hiji ke sore. Geus uyah doang jajan ke mangke. Segala jajan kan arek pasak meureun. Ke urus langsung dahar. Sebel, lu segala jajan-jajan nya. Lu dikasih encep, ulah, sieu, buru. Sekalian beli es, Nek. Mereka kedewong ieu budak teh. Ih, jajan mana jajan ieu nama bawa kada tuh bawa. Gak mau, Nek, ang. Mas beli garam doang, Nek, malu, Nek. Udah gerabel di itu, iya. Ayo umum bisa masak, mau basi angen, iya. Mau dahar mana? Iya. Gak mau, Nek, ang. Gusti, ieu budak teh meuli uyah ge meuni alabatan meuli nahaon. Eta teh jajan nomor hiji. Jajan. Panglobokan nomor hiji. Ntar Gadis Oh aja iya yang bingung masak, di angin Nek. teh uyahna gadis, gelis, mencerang. Teu meuli uyah ka ditu nam. Gak mau, Nek. Tah, makana ulah sok ngalawan ka kolot mah, tah akibatnya dibare kontan. Oh, Ini, kok dari Gadis keluar HP, Nek? terus mau keluar apa? Ada keluar naon tadi gadis, ha? Kalau para botan gadis gitu. Kan gak punya HP, Nek. Lupa naruh, Nek. Nek, gimana sih? Kan kotor. Warodot teuing. Bokan tita ngan embung, jajan nomor hiji, panglebokan nomor hiji. Gua saya meuni aing anu makat. Ngandulkeun cucu hiji, mun itu daekeun hayas diparentahna. Kan ini belum beres. Jagaannya, awas ulah ulin sia, ha? Lamun sampai senjak awas ya ulah ulin. Tibang parentah oke meuni hese budak teh. Diasupkeun deui paing sia. Nih, kan mau ke kebun, Nek, sekalian. Buang. Apaan itu? Nyobain apa gua nyobain? Tabak seni pamere. Tenang wae. Ih. Tapi gua teh keur diet, menang mah saeutik mah nya. Si Mas pun tak metawa seni kan nu liwat teh, anu mau barang hakaneun teh di peta. Mana Mas Bea ka tuh Cuma mah. cuma minta atuh budak teh. Wah, tong pelit neng esok dibere. Punya hodal tuh. Mati bang ini atuh barang baraham ngalang lagi. Soalnya di sini bagi dua huap doang. Saya kudu tahu diri ini menterek kedeui na. Sembul pisan, Malu, nak Mak. gembul sama mama. Gila, mampe aku ini masa gembul. Kayak kene geus tahakan ah. Ya Ini dong. bareng-bareng mesin ini. Ini kena coklat. Men burit. Mana garingan di mana lo ini beli Aing mah lamun cenah oh keperluan mah sudi najis aing lewat jalan dia. Fih, Mana? Mau dah. Aman sati. biasa ka warung seni. Gua si gadis meuni bangor banget di parentah meuli barang beli teh ka warung. Aing wae anu mangat kudu aing. Ih, aing nu nanya. Lain si seni ieu meureun. Budeg. Iya tuh lu mah punya anak teh. Incu teh lain di papagan, jangan daek belanja ke warung lu hi. Terus punya pemajikan punya anak kudu daek olah bisa masak belanja ke warung tuh boga duit bisa hutang diajar hutang gitu. Kayak bilang KPP teh babari teh hese-hese teuing hi rek olah teh teh. Deungeun na bungguna hi diajar ka warung bisa hutang. Aing sia seni ngomong teh kebiasaan mun nyerocos eureun-eureun. Maka naon sia keur ngorana emang. Ya dengekeun aing. Sabener mah aing sangheuk. Liwat jalan dieu teh arateul alergi. Tuh, pada moyo. Mana teh geus gede nya teu papagahan nya boga incu mah kos anak aing papagahan. Tadi gaplokan, digalakan. Kumaha si boga incu teh teu diurus, teu diwara. Suka si atuh teh seni lewat ka imah aing. Engke mah tetangga orang budug. Suku namun teu eta lambetek ku budug. Lewat jalan di sing budug atuh. Oh nih. Oh gitu. Neneng. Nya kan anak lu mah emang delong bolon. Nya mau teu bisa olah balanja ge kan itu mah injunya itu injuna dia hidangnya kos lama biasa bener. Tak eta sapinter. Tapi ulah begitu lu teh pamali. Ulah para sewahi karunya. Nya sate incu sia ge bager apanan hi. Enggak boleh ijot hi. Pagur naonna. Nuhun seni nuhun geus pangmenangkeun incu aing. Oh, incu aing mah kitu teh gelis, awak alus, otak pinter. Daripada nu tetangga
bibir gede, jebleh, mata bontorong, awak buntet, kos babi. Sianya kan. Tah. Ih, Sia Imas. Pertabak na biak atau etana dihakan kalakainya. Nu kieu mah pantes aja sungut si Sati. Si gadis, sekarang pantes. Si mah teu pantes sih ngakan kertas masih meusina wae. Nu kieu mah cakna berekeun wae ka keluarga si Sati nya. Nyemu eta teh sungut teh sungut sampah. Oh, ih, oh gitu. Mau nausin teh ngarti Mas mah. Hei, jaga eta congor sia, Ijot. Jaga, ha? Anak aing mah atau inju aing mah teu pantes, ha? Makan sampah, tanu pantes mata, ha? Anak sia tanu pantes makan sampah mah ka inju aing sia, ha? Cuman lantaran kamari jadi manjang kieu. Ih, cih. Hah? Itu salah. Diperpanjang. Rasanya teh dinanyanya baik-baik. Ka mana Sati gitu. Jawabna naon? Hei, teu ngeunaheun pisannya. Padahal salah aing baru seni. Aing mah geus kolot meureunnan. Jadi kudu tahu diri. Ya emang nama kurang ditanya baik-baik ngajawab teh baik-baik mah teu aing kudu kumanya. Ya lawan lah. Di mah aing loh. Cenah liwat sing bara duduk cenah sukuna puja aing geus buduk teh. Ih, mana enak tenggal nu buduk meureun. Ha seni. Oh gitu. Ih, masih tanya kena batur. Otak mana otak? Teu boga otak. Tak kasih Mas. Keluarga sama teu boga otak ida. Dijual. Atuh kieu carana mah meureun Ijot? Hah? Sia jeung aing nyambungna nu kamari. Perang deh jeung aing hayo sia, ha? Ngalanjut anu kamari sia, ha? Maksud sia naon? Hihi, ulah kebanyakan hihi, ha? Iya, aing ribut deui jeung aing, ha? Nah deh. Teman sang Imas. Ngambek mah ngambek wae tang hulu anak aing lah gitu kan. Sang wae direbut teh ka beli beas. Sia ka beli beas, ha? Sang Imas. Lu sama yang tega beli-belian siat meulikeun aing, ha? Iya ngadain malah sia. Kasih teh ka beas meureun. Doraka eta. Doraka aing doraka lain sia ieu urusan aing dosa-dosa aing, ha? Bikin sia. Lah para sia hirat tuh ku tetangga ditarampok. Bodoh amat. Wajar ini para sia. Iki teh masuk dini lah. Sia kaneng di mana? Bakat aing rek ka warung. Sakra sama si aing. Hak. Angkat bos ya, ha? Sia wani ka aing, ha? Ha? Kue gua cuma. Hah? Sia wani ka aing, Jot. Ha? Sia wani ka aing, ha? Sia ngaji aing jadi pasti hayu anu teh wani ieu. Wani urang hayu. Aing Ha? mah Wani ka sia itu. wah sudah lah. Dasar dia, ha? Aing wani ka sia. Ha? Makan ka sia. Tah, makan. Tah, Kasurupan. tah. Makan sia langsung, makan. Sia kesobel bangkok. Awas samun ka panggil deui. Ini Edan. Ini Edan dulu. Amit-amit. Butuh. Kue gua lu masa ti ah. Imas basah. Sedih. Jangan kalah lotor ah. Imas tadi sih mas. Kue gua gulungan ini. Imas bantuan ini gua Imas tuh. Dasar ini gelap. Udah mudah nanya kata.